Bagi urang di kamari be para sultan ya, para sultan. Loba nu nanya ka kula teh ya kiai, kok ngundang sultan lain ngundang para kiai? Aya ta nu nanya kitu kan? Ya. Ku kula ditanya, ye, dicaritakeun hiji be hiji sultan ye. Eta teh ya tuh di Sulawesi kan kamari teh ya. Nu ingat ayo so. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masing-masing urang teh ya geus aya ketetapana, geus aya bagian-bagianana. Wa kullu amrin mustamirun, nu bagian pisorgaeun geus ditetepkeun pisorgaeunana, nu bagian pinarakaeun geus ditetepkeun pinarakaeunana. Mudah-mudahan be urang teh bagiana ieu aya di sorga Allah. Wa kullu amrin mustamir, keahlian tia geus ditetepkeun ku Allah masing-masing. Nu ieu mah Haji Pendi dibere keahlianana nyana mah dagang. Ngan dagangna bangkrut be, lain ahli berarti tamah. Ngan teh geus ieu be ditetepkeun teu bisa be tani, teu bisa. Henteu bisa be ieu teh digawe teu bisa, jana mah dagang be walaupun rugi be dagang. Wa kullu amri mustamir, keahlian dagang geus ditetepkeun ku Allah. Aya anu dibere keahlian tani atau tani bete kabita nyana ku dagang. Bisnis komo main politik mah teu ngarti aing mah keahlian tani. Aya anu keahlian nyaran berkat bae. Atuh aya nyana manggeus boga keahlian nyana pinter jasa ngalaan berkatna pinter. Eta ahli nyiaran berkat geus itu ngaranna. Wa kullu amrim mustamir. Ya Allah, deres dibere keahlian nu bagus-bagus mah ahli dina salat. Masya Allah. Mulai Haji Pendi kula tah. Atuh ieu mah pendideul eueuh beungeut ahli salat jadi. Aya ge beungeut ahli calon disolateun. Ya Allah, aya nu dibere keahlian ku Gusti Allah tiang dina bidang ngaji. Ngaji teh aya nu ahli bidang fikih, aya nu ahli bidang eta tafsir, ahli bidang nahwu, geus aya bagian-bagianna. Wa kullu amrim mustamir. Ieu mah Haji Pendi mah nyana mah dagang teu bisa. Laju tani teu bisa. Bisnis komo, naon komo nyana mah eueuh keahlianna aya. Naon keahlianna? Unta enta. Eta ge keahlian unta enta berarti kan. Ahli jajaluk berarti. Ya Allah, nu ngeri deui nu dibere bagian keahlian nyopet. Masya Allah, antri batur masa salaman orangnya nama antri dek nyopet.
antri batur mah deuk dahar prasmanan horeng mah deuk nyopet. Ih Gusti asana aya boy di dieu. Aya nu dibere keahlian maling batur mah beuh masyaallah bring nyiaran berkah nyiaran eta teh sugan be karahmatan kumpul muludan kumpul rajaban wih harinya nama masyaallah atuh biasa make kopiah make koko tek we horeng deuk maling motor wa kullu amri mustamir. Masya Allah mudah-mudahan be urang mah dibere keahlian ibadah ku Gusti Allah, dibere keahlian nyiaran kariduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ieu nu hese ge keahlian dibere tuh bagi orang di kamari be para sultan ya para sultan loba nu nanya ka kula teh ya kiai kok ngundang sultan lain ngundang para kiai aya ta nu nanya kitu kan ya kukula ditanya ya deuk dicaritakeun hiji be hiji sultan ya eta teh ya tuh di Sulawesi kan kamari teh ya nu inget aya sultan naon Sultan Buton eta teh ya hiji eta kerajaan teh ya kerajaan tertua di Indonesia ngabogaan bentengan terpanjang sadunia tara eta teh keraton teh ngabogaan bentengan terpanjang sadunia. Mulai Bapa. Salah satu persyaratan jadi raja, nah ieu jadi sultan. Tileletik geus diintai taku 9 penasehat kerajaan. Terus begerak-gerikna lantaran eta teh pi peliteun jeung pibaraheun pabarahan teh ieu geus kadeuleu ti leutik keneh ge nu ieu teh calon pelit nu ieu calon barahan geus kanyahoan tuh ieu dina beungeut ke kadeuleuan ieu dina beungeut ieu mah ieu beungeut pelit ya nu kos ge ieu nu ieu beungeut barahan kan gitu kan. Nah, iya bangsa beungeut pelit moal bisa jadi raja moal. Iya Allah. Iya, kieu beheulanan geus bentar mah ieu saenggeusna jadi raja, jadi sultan diwajibkeun salat 5 waktuna berjamaah bae. Tah, deuk nanya ku ari kula ieu, deuk nanya ieu. Ieu siaran ge ustad kiai zaman kuari anu berjamaah bae salat aya moal. Bapak atuh Gusti aduh geus mah urang mah ieu teh RT acan salat ngacak urang mah masyaallah nya namanya sultan nya salatna berjamaah diwajibkeun manta salat subuh berjamaah teh itikafna kal balik-balik ieu manta salat duha. Gusti nu agung tah ieu kamari Raja Buton teh ieu ka dieu nya teh ya kana salatna ka masjid subuh ka masjid berjamaah tah subuh di masjid be eta teh ka imah teh ya ka imah atuh geus salat duha heula di masjid. Masya Allah kula can pernah neuleuk Kiai Pudoli kos kitu nya can. Ayo coba ge. Ayo coba. Masya Allah ayo siaran bau kunaon si kiai teu ngundang kiai asa pangmuliaan tak kiai. Gusti orenganan ele urang teh ku sultan ibadahna ieu ibadahna. Gusti nu agung permaisuri nu kamari ka dieu teh aya nu puasa bae puasa. Permaisuri coba kuari pamajikan kiai babeuh masyaallah. Gusti neuleun lajada deui
Eta sakitu pamajikan kiai atau komo lain. Lejuk kuari segala pamajikan kiai main TikTokan. Masya Allah ongkoh itu mah permaisuri, ongkoh puasa bae. Sholat tahajud, sholat duha, Masya Allah. Siaran kuari ustad kiai nu model kos kitu aya tah moal. Sedengkeun nyana mah salah satu persyaratan lamun teu kos kitu eta teh diturunkeun jadi sultana. Ieu dibuton be seperti itu. Masya Allah encan anu lain-lainna tah ieu kakarak dicaritakeun sakitu doa. Adab-adabana pohara di kesultanan teh mun urang hayang nyaho adab-adaban eta teh pertorikohan tuh kahirupan di kesultanan. Di keraton adab-adaban teh atuh pohara. Masya Allah moal aya hiji keraton nu henteu nyekal torikoh moal aya. Carkel teh be walaupun kabelah dia teh geus mulai memudar tapi nyana budaya carana teh ieu dirubah. Kitu be. Coba barang prak be ieu torikoh barang dicekal ku Ki Pudoli pan laju narobah kopiah kita make merah putih. Moal manggih tadi geus kitu. Masya Allah. Ieu di keraton menjekel adat budaya teh kitu-kitu terus be sesuai guruna ti guruna ka guruna kos kitu eta teh berubah. Be coba ieu Ki Pudoli mah guruna ti saha? Ti Haji Pendi. Geus teu beres ieu mah. Masya Allah, tah ieu moal bisa dimodif cak urang di kesultanan teh keaslianna terjaga anu sangat. Tah ieulah sisi lain nu urang kadang-kadang kurang eta teh memandang. Kadang-kadang urang ningali sultan teh bagian daripada hura-hura bae. Karena orang nilaian sejarah teh percampuran raja kabledina mani sultan di urang teh baheula mah raja begitu ditaklukeun jadilah kesultanan Islam anu ieu teh aya di Indonesia eta teh ieu baheula ngagunakeun hukum Islam. Jadi lamun hayang nyaho tatanan nu pernah ngagunakeun hukum Islam di kerajaan anu ieu teh make ieu kitab ieu nu kuari ku arang dibaca ieu Minhajut Thalibin eta teh ieu hukum Islam diterapkeun di berbagai kesultanan. Mantakan ieu terus Masya Allah undang-undang eta teh kerajaanana masih aya kene. Di deuleu Masya Allah pohara luar biasa. Tuh. Otomatis kan kunyana dijaga eta aset adat budaya tanu kos kitu teh nyaho nyana ieu anu giliran be Kiai Pudoli teh nyahona naon. Padahal al-mukarram eta kan. Iya ulah sampai seperti itu. Gusti Masya Allah hiji kaduana sisi nu urang ieu kurang memperhatikan bahwa tidak ada satu tetes darah pun asup Islam asup ke wilayah urang teh melalui pertempuran. Jadi ieu hebatna Wali Songo mentaklukeun para raja-raja nu aya di Nusantara sehingga hararasuk Islam raja anu eta teh tadina Hindu Buddha raja kesakean asup Islam ku Syekh anu raja anu tetetek ku Syekh anu terus betul termasuk di kerajaan Kalimantan Timur nu kamari Syekh Abdul Wahid anu mengislamkan kesultanan tersebut. Masya Allah berubah corak segala-galana setiap nu dibimbing sang raja etaku mursidut thariqah waliyun min auliyaillah si sultan teh jadi wali. Masya Allah geus mah jadi sultan jadi wali deh. Iya mah teu jadi sultan teu jadi wali. Ya Allah. Mantakan ialah sisi-sisi anu sangat luar biasa
nu ku urang kadang geus teu kaliput ku urang teh ya gambaran urang sultan rata-rata hura-hura jeung sajabana padahal ieu sangat luar biasanya ya kuari di Brunei Raja Hasanul Bolkiah urang kan nyorotina beungharan doang kan bau nyana mau wesana ge make emas ari Kipu Doli wesana naon coba jamban teh nya nama aduh anu kos kakapalan Masya Allah coba ge teh beka ditu aribadahna isin urang mah aribadahna poara luar biasa eta teh di Kesultanan Bolkiah itu Brunei terus termasuk para menteri-menterina para ruasa teh hampir rata-rata ongko baleungar ongko paruasa tahajudna 90% warga Brunei Darussalam sarolat tahajud 90%. Masya Allah karaja-rajana eta teh terus hampir rata-rata talalar Quran di kerujaan Brunei eta teh hampir rata ieu teh imaraca Quran be 90% talar Quran. Ayo ari Kipu Doli. Hei. Tuh, ieu mah mantang nanjang Kipu Doli na bagian henteu atau komun lain. Teh sakitu balaleungharna masyaallah artina dunia tengah halangan karena ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala tu damai luar biasa baldatun thayyibah wa rabbun ghafur teh ieu mah jang gambaran jang contoh be Masya Allah ngeunaheun ieu teh ieu nu jadi permasalahan mah ieu geus diahlikeun masing-masing wa kullu amrim mustamir mantakan di dieu deuk nyaritakeun eta teh deuk nyaritakeun masalah qaif ieu naon qaif ya kieu ye eta teh prak be Haji Pendi boga pamajikan ngaranna Maimunah. Barang ribut ditolaklah eta Maimunah. Saenggeusna ditolak teh ya kakarak menang 2 minggu doang dikawin ku Haji Rusdi. Henteu nyaho sugan teh mah teu kudu aya idah. Maimunahna teu nyaho hukumna sugan teh mah ari geus ditalak mah ditalak be. Haji Rusdi ge atuh emang bogoh di meureunnya. Geus be kawin be, aju hubungan. Laju eta teh hamil ta Maimunah teh. Nah, begitu ditanya teh ieu pan kakarake setengah bulan eta teh ditolakna ku Haji Pendi. Otomatis ieu ketika terjadi hamil apakah eta teh anak nu di jero beuteung boga Haji Pendi apa boga Haji Rusdi tah ieu berarti kan samar berarti kan ieu samar komo lajuna aya nu Kipu Dolian deui mah teh atuh teu beres tah mah segala boga saham deui otomatis kan IKB tetep permasalahanna subhat samar ieu si anak teh apakah nganasabda ka Haji Pendi apa nganasabda ka Haji Rusdi tuh maka diperlukeunlah ahli dalam bidang keturunan aya ieu teh ku Allah dibere ilmu hiji jelema ahli dalam bidang keturunan set oh ieu teh ka dieu nganasabna oh ieu teh ka dieu nganasabna tapi ieu teh lamun aya tah ieu teh posisina jelemana lain kuari kos kuari lain kuari mah bau geus ratusan tahun jing atuh saya senang ratusan tahun atuh geus mah mantap
mengukur ngahambur-hambur sungut tama. Ngahambur-hambur sungut gitu kan. Iya, mah kuari permasalahan anu aya ieu teh ieu ta eta ngaranna qaif. Tuh, kita engke bakal dalam hukum ieu hamilna sekarak 4 bulan atau kakarak di bawah 6 bulan, ieu teh ngan nisbat ta kadija, ta kakarak eta karak diterapkeun. Nu samar bahasana ge nu samar ieu teh ieu al mulhik linasab indal istibah bima khassallahu bihi min ilmi dzali. Tuh Kiai Podoli dibere keahlian ku Allah pikeun nganyahokeun turunan hiji jalma indal istibah nalika samar isih kamana nganasabna si anak teh ya tah eta teh ya diperlukeun ieu teh qaif teh ya ahli anu dalam bidang mengetahui urusan pernasaban. Kitu eta teh yang kieu saek be ieu si anak dideuleu ramona jeung nu ieu jeung bakar jeung Haji Pendi jeung Haji Rusdi. Ramona dideuleu, matana dideuleu, ceulikna dideuleu teg be tah anu geus dibere keahlian mah geus nyaho. Oh, ieu adalah darah daging Haji Pendi, maka geus diputus eta anak Haji Pendi bakalna. Oh, ieu darah daging Haji Rusdi, atuh geus putus be bahwa ieu teh darah daging Haji Rusdi. Tah eta teh qaif ngaranna di urang geus hese eueuh ieu. Qaif teh apa kitu eta teh nu indal istibah ari henteu istibah mah kayaning jelas anak zina atuh tamang geus teu kudu dipermasalahkeun. Maimunah uik-uikan jeung Haji Pendi uik-uikan prak bereuneuh hamil eta teh hasil tina zina ya kakarak menang sabulan laju ditikahkeun ka Haji Pendi keneh ditikahkeun ka Haji Pendi atuh teu bisa nganasab lah kunaon atuh jelas jing taman teu istibah teh naon teu tamah anak zina atawa sanggeusna reuneuh sabulan teh kabur Haji Pendi na ka Lampung. Tidak tanggung jawab eta teh terus atau laju ditewak lah Haji Rusdi dikawinkeun ke jeung Maimunah. Udahlah cak Haji Rusdi kagak apa-apa lah yang penting terima duduk oke. Tah neruskeun hancak boga Haji Rusdi Pendi berarti. Atuh tetep be eta mah teu istibah teu daun anak zina jing. Kitu tah. Tek be mulai aya ustad aya ke ngomongkeun ngan isbat bae ari kakarak sabulan mah atau kakarak 2 bulan mah ari siha. Heuy. Ngomongkeun 4 bulan di bawah 4 bulan atau cak sakaol di bawah 6 bulan ngan isbat ge kajang anu indal istibah ieu engke bakal kanyawan. Atuh ari masangkeun ieu teh masangkeun elat kudu jelas ya kieu be ya baud ieu baud cek be ieu teh ya baud ieu na teh ya nomor 10 laju ieu na teh ya anu baudna nomor 12 longroh teh eta atuh logroh atuh coplok deui kuari eta teh ya beusina teh nomor 10 ari baud ieu na muterna nomor 8 kencang moal eta. Atuh kencang pasti moal bisa asup kan. Tah masangkeun teh ya atuh kudu jang parantina lamun eta na nomor 8 gitu lagi kudu nomor 8. Cek be ieu mah baru 1 bulan 2 bulan itu udah enggak apa-apa ngan isbat aja ari siha. Tah make ari siha. Eta teh jang nu indal istibah ketika terjadi ieu teh kesamaran
yen mungkin boga darah daging si anu, mungkin darah daging si anu, sedangkan makena posisina teh posisi eta teh watina wati subat, hartina wati anu memang diimkankeun ku agama, hubungan anu memang dimenangkeun ku agama, tah kakarak eta permasalah. Adapun di luar eta zina atau teh istibah teh naon, zina bae. Kakarak menang sabulan laju ditewak Haji Pendi nak dikawinkeun ke jeung Haji Pendi, tetep be eta si anak teh lain anak Haji Pendi, anak zina sanajan hasil saham boga pribadina. Geus ketika prak beburusut anak teh awewe teu meunang tah no eta teh diwalian ku Haji Pendi. Itu bisa eta teh ku berarti di mana-mana awewe teu boga wali, walina adalah hakim. Di mana kasulitan atau tinggal nyeun muhakam datang ka Kiai Pudoli. Pak Kiai, saya mau bikin muhakam kepada Pak Kiai, tolong nikahkan saya dengan laki-laki pilihan saya yang bernama Udin. Waduh. Oke, Udin ge ngomong gitu. Ya, berarti Kiai Pudoli tah diangkat jadi muhakam. Saenggeusna jadi muhakam, tarak menyerahkeun kuari ngomongna ulah Pak Kiai deui, Bapak muhakam. Gitu, atawa endek dipake yang mulia, Bapak yang mulia muhakam. Waduh. Masya Allah. Nu jelas ulah nyeun muhakam ka Habib Rojak. Wali godong. Atuh engke nya nama lain nikahkeun nya anu hayang nikah. Amin, kabul. Kabul. Thank you. Luar biasa Bu ya. Patona. Masya Allah. Jadi ieu mah jang anu indal istibah. Ketika terjadi kesamaran, ieu si anakna teh ieu teh anak darah daging saha. Kitu eta teh ieu si darah daging saha. Haji Pendi boga pamajikan ngaran Maimunah. Laju kabeneran tatanggana teh eta teh hajat. Otomatis tah eta teh babantu tah di imah tatangga. Aya kana 10-an mah tah ieu teh babantu di imah nu hajat tatangga. Ngarendong termasuk eta teh Sarwiti pamajikan Haji Rusdi ge di dinya di sarua. Ngendong tadi dinya. Babantu teh waduh cak Haji Pendi teh heuy ieu kakarak sapeuting ge ditinggalkeun pamajikan asana teu kawawa jasa. Ayeuna teh sok beta Haji Pendi nyolonong kabeneran eta nu babantu teh nu 10-an heesna ngahiji kabeh. Laju dirugap-ragap, oh ieu Maimunah cak Haji Pendi ieu pamajikan aing nu pangpojokan. Cek geus bae poek ieu ngaranna poek. Laju dipake ku Haji Pendi teh ya bareng cak Haji Pendi, oh meureun iko rada lain kahaseupan meureun. Segala kahaseupan. Cek ngene iko rada beda gitu kan. Barang prak be dicaangkeun teh horeng Sarwiti nu dipake. Berarti kan boga Haji Rusdi kan? Ta laju reuneuh eta teh Sarwiti teh ieu kan istibah. Apakah eta teh ieu boga Haji Pendi berarti kan eta watina wati subhat. Henteu teh haram teh naon lamun kasalahan kos kitu henteu.
Teu haram teu kasalahan. Sing ade. Lejo ada ngahajakeun di hiji-hiji ke lain gitu. Ya Allah. Eta teh henteu kaasupkeun kana haram teu ngaranna wati subhat kos kitu teh ya. Di mana hamil misalnya prak be eta ieu teh asli ternyata ieu darah daging Haji Pendi, maka si anak teh ya ieu bakal nganis bata ka Haji Pendi. Padahal mah sarwitina teh salakina Haji Rusdi. Tuh, ieu ngaranna wati subhat. Geus wati subhat ya anak hukumna hukum anak, lain anak tapi hukum anak. Di mana-mana hukum anak eta teh ya sarwa jeung anak. Di mana aya jaga-jaga janji warisna mun awewe atun nu ngawaliana Haji Pendi. Tuh, ongkoh kaluarna dina rahim sarwiti tapi anu ngawaliana Haji Pendi. Engke di mana Haji Pendi paeh eta menang warisannya nama. Tuh, menang warisanna dinya lain menang warisanna di Haji Rusdi lain. Di Haji Pendi karena ieu anakna anak wati subhat. Tah, tinggal cak Haji Rusdi. Sial meureunana. Nah, ngan engke di mana terjadi wati subhat teu meunang ku Haji Rusdi. Dia dipake heula kudu diidahkeun heula. Gara-gara Haji Pendi penetrein. Tadi idahkeun. Lamun hamil atuh idahna kudu nunggu datang ka ngalahirkeun. Wadaw cek terus di. Masya Allah rugi jasa kan eta kan? Tah, ieu sing ada wati subhat seperti itu. Istibah tapos kitu teh istibah tapi lamun ngajakeun zina mah atuh teu istibah teu naon teh mah anak zina sanajan kakarak sabulan jelas eta mah atuh anak zina tapi rao. Ya Allah. Bapak ka dieu ge. Kiai Pudoli teh ya ieu ku Allah Subhanahu wa taala dibere keahlian dalam bidang meneliti keturunan. Ieu geus anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Ieu hese lamun ngomongkeun anugerah teh itu hese. Jelema aya nu dibere ahli dalam bidang nahu atuh geus padahal ngaji nama bareng eta teh ya, tapi kok eta masih eta mah langsung plak paham luar biasa jago pak atau ahli nah memang geus dibere keahlian. Aya anu diberi keahlian teh ilmu tafsir. Ih, Masya Allah lamun ngomongkeun tafsir teh plak kadengan lagi ngeunaheun luar biasa atau memang diberena ku Allah bidang keahlian ilmu tafsir. Kan sok disebut maziyah eta maziyah fikih, maziyah tafsir, maziyah eta tasawuf, maziyah sek keahlian ieu kabeh meunang Allah Subhanahu wa taala. Parah luar biasa. Tuh Kiai Pudoli mah malah dibere keahlian teh lobanya nama. Bidang ilmu tafsirna ngaeta teh ahli, bidang fikihna ahli, bidang tasawufna ahli. Tek be mun Habib Rozak mah justru nya nama eueuh ahli. Habib Rozak mah heucek wae. Ya Allah. Ieu ngaranna qaif menurut istilah. Adapun secara umum harfiah atawa sok dibahasakeun lugah tatabbuul asari tukang mencari jejak sekbe jago dalam pelacakan geus cak bahasa urang model intelijen. Intelijen itu bagian daripada qaif kene tuh. Geus be asal anu terus be tukang mengintai.
nyana teh paham, oh iya terus be, ieu diberi bidang keahlian intelijen. Henteu kanyawan secara penampilan nama biasa be, kadang-kadang oh, nyana teh ngadodorong baso. Henteu kanyawan kan dagang somai, orang intelijen. Keur naliti ieu teh Habib Roza. Oh, horenganan ternyata loba nu katipu ku Habib Rojak. Iya Allah. Ieu teh persyaratanna muslimun kudu beragama Islam. Nomor kaduana adlun kudu ngabogaan sifat adalah. Pokona mah ieu tiep persis persyaratan teh kejeung syahid kudu basiron matana ulah buta kudu natikon teu meunang gagu kudu rosidan kudu bener-bener jenius guer aduin liman yunfi anhu deui teu meunang aya sentimen kejeung anu endek ieukeun anu endek dihukuman. Kiai Podoli boga sentimen pribadi kejeung Haji Rusdi geus sanajan eta qaif ge tukang ahli dalam bidang pernasaban teu meunang dipake kunaon lantaran aya sentimen pribadi jeung Haji Rusdi engkena kadituna sanajan eta teh jelas anak teh darah daging Haji Rusdi engke bakalna dinisbatkeun ka Haji Pendi we. Sentimen pribadi teh buahaya luar biasa. Make buhaya sentimen pribadi. Malah mah cak kaol asoh mah istiratu hurin deui disyaratkeun nu jadi qaif teh kudu jelema merdeka. Deui cakawal asoh mah zakarin kudu lalaki geus berarti teu meunang qaif teh ahli dalam bidang pernasaban teh awewe teu bisa menurut kawal asoh. Diperlukeun teu bahwa ieu penelitian dalam bidang ahli pernasaban teh kudu 2 kudu 3 la adadun henteu disyaratkeun 2 3 geus berarti cukup sanajan hiji ge eueuh masalah sanajan saurang teu nanaon payakti wahidun alal asohi cukup ngan ukur saurang doang ge sebagai ahli dalam peneliti ieu dicukupkeun teu nanaon. Tuh wala kaunuhu mudlijian maningan ulah dalam kitab ayo ieu deuk ngomongkeun teu disyaratkeun kudu jelema mudlij ieu mudlij naon disyaratkeun teu nu jadi peneliti teh ya ieu mudlij. Ari mudlij naon? Mantakan ulah na kitab puyang. Di Arab, di dataran Arab ieu berbagai suku-suku. Aya suku Quraisy, aya suku Banu Kinanah, aya suku Banu Tamim, Banu termasuk suku Banu Mudlij. Eta suku Mudlij teh qabilah Mudlij, suku Mudlij ku Allah dibere keahlian tah dina bidang ahli pernasaban teh ya muncul di suku Mudlij. Tuh, di suku Mudlij, qabilah Mudlij ieu ku Allah dimunculkeun hararebat dalam bidang ahli pernasaban.
di dieu teh bahwa ieu teh kan aya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid teh ya berarti Usamah anakna, Zaid bapakna. Sedengkeun eta teh Ari Usamah anakna kulitna hideung, Ari Zaid bapakna kulitna putih. Itu Usamah lain bin Laden lain. Lain Usamah bin Laden lain ieu mah. Usamah bin Zaid. Usamah anakna ieu teh kulitna hideung aswad. Zaid bapakna kulitna putih. Tah ieu ditasabuhkeun, dipermasalahkeun bahwa Usamah kajenteun ku kumaha ge lain bin Zaid lah. Lantaran masa eta teh ari anak bapana putih kasep, ari anakna nya hideung nya goreng. Kan gitu. Itu mungkin terjadi anu lain urusan jeung zina lain ieu teh didinya Kakangjeng Rasul. Otomatis Kangjeng Rasul ge kan secara manusia biasa eulanan teh kebingungan. Kunaon dina hiji waktu Masya Allah jembar Kangjeng Rasul teh marah main katingali ku Siti Aisyah. Tuh dakhala ala Aisyah radhiyallahu taala anha zata yaumin masruron. Kadeuleu bungah marah main Kangjeng Rasul begitu asup ka Siti Aisyah. Akhirna teh kan kieu teh cak Kangjeng alam taro ana mujazzijan dakhala alayya alam taro ana mujijazzizan. Hai Aisyah, nyaon teh eta Mujazziz al-Mudliji nu hebat dalam bidang ieu teh pernasaban. Ta eta ngaran Mujazziz teh eta ngaran jelema tina suku Mudlij. Nyana dibere kahebatan paham dalam bidang pernasaban. Datang ka kaula terus paroa Usamah bin Zaid wa Zaidan kunyana dideule Usamah sek dideule bapakna nu ngaran Zaid. Sanggeusna dideule kos kitu teh alaihima qotipatun qad gotoya ruusahuma laju kunyana direndengkeun tah anak jeung bapak sat laju ditutup make kain. Ditutup make kain teh nu aya teh sukuna doang. Suku Usamah ke jeung suku Zaid. Berarti aya 4 suku tadinya. Opat kaki. Suku bapakna 2, suku anakna 2. Wabadat aqdamuhuma dideule set langsunglah cak Mujazziz al-Mudliji. Inna hadhil aqdama ba'duha min ba'din. Tuh. Inna hadhil aqdama ba'duha min ba'din. Ieu suku nu ieu akur jeung nu suku ieu geus berarti ieu teh masih aya hubungan darah keneh. Tah, kunyana ditaliti dina suku doang. Begitu hasil penelitian ahli bidang pernasaban suku nu ieu jeung nu suku jadi nu teu dideuleu ulah dideuleu cak urang mah warna kulit mah ulah. Tah di dieu geus ku Allah dibere bidang keahlian. Ieu teh jelas berarti Usamah anakna Zaid
bapak nate berarti Zaid. Sanajan ieu bapak nama putih anakna ieu deuk, ieu tetep ieu darah daging ieu. Lantaran ieu ciri-cirina ieu langsung kaharti ku Kangjeng Rasul. Mantakan bungah nu kuari anu tata dina samar, kuari teu samar. Jelas Usamah bin Zaid. Anu tatanya disamarkeun luar biasa. Tuh. Maka ku ayakna ahli bidang dalam pernasaban tia ia adalah nujararago ti suku Mudlij. Ayaklah ulama anu ngomongkeun persyaratan bahwa anu paham dalam ilmu bidang eta teh kudu disyaratkeun ti suku Mudlij. Ieu justru ditolak bahwa di dieu wala kaunuhu mudlijian. Tak endek ngomongkeun wala kaunuhu mudlijian, tetep ieu henteu disyaratkeun kudu ti suku Mudlij lantaran li anal kifayah ilmun. Urusan masalah bidang ngartikeun kana dan kana pernasaban itu adalah sebuah ilmu. Sedengkeun ari ilmu mah anugerah ti Allah deuk dibikeun ka sahabat. Gitu ieu teh. Jadi mencak urang mapan ye, cak di bahasa urang mah ye, di bahasa urang muncul tiba baheula teh di lembur Cilongok misalna boga keahlian anu, tapi kan keahlian nu aya di urang Cilongok teh teu menutup kemungkinan muncul di Rimpak. Teu menutup kemungkinan ku Allah aya bae urang ketos anu ku Allah dibere anugerah ilmu eta. Aya baean urang gelam ditu nu dibere ilmu eta walaupun ieu kabiasaana mah ilmu eta teh dibidangi ku urang Cilongok, tapi kan ilmu ngaranna ge bisa bae terjadi di lembur-lembur nu lain. Mantakan di dieu ge wala kaunuhu mudlijian teh ya henteu mesti sang qaid ahli dalam bidang pernasaban ieu kudu ti suku Mudlij. Geus berarti ti suku Arab manapun bisa, ti bangsa Ajam orang manapun, hatta orang Indonesia mungkin terjadi bisa. Masya Allah, ieu ahli dalam bidang pernasaban anu memang aya lain kieu ye. Ieu si Habib Rojak turunan Habib apalagi. Terus geus mararawat kabeh bapakna, bapak kolotna, uyutna geus mararawat kabeh atuh endeu kumaha hajing. Tama pira kudu dibongkaran deui kuburanna, laju ditaliti teh be dites DNA capek amat. Si amat begitu capek-capek teuing. Atuh geus beta mah ki hartina kieu ye dek percaya behop dek henteu behop tetep be sanajan urang henteu percaya ge bahwa eta lain turunan atuh lain kudu dihinakeun kos anjing ceng. Masya Allah janyana teh ya deuleu tek be nu ieu ahli Allah mah dek urang petani tah dek naon be dek urang mana bae tukang beca tah atuh ahli Allah mah ayo hargai. Inna akramakum indallahi atqakum. Ndek berkulit hitam tah, ndek berkulit putih tah, ndek sugih tah, ndek kumaha bae tah atuh mulyakeun ulah laju lantas. Maka lantas tah. Barang Prabu ini bukan turunan Habib. Laju nama digeubahkeun kos anjing ari siha. Heuy, ari siha. Deka mana tak iya ulah sampai terjadi menuai kebencian yang sangat luar biasa. Hanya anu menuai kebencian itu adalah akhlak atau cara-cara orang Yahudi dan cara-cara orang Nasrani. Ieu menuai kebencian orang Yahudi, menuai kebencian terhadap Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam. Saya mencintai Musa tapi benci terhadap Isa, jadilah Yahudi. Tuh menuai kebencian. Kemudian Nasrani menuai kebencian. Saya mencintai Isa tapi benci terhadap Yahudi. Maka jadilah Nasrani. Islam membawa ranah cinta. Maka digabungkanlah dua kutub daripada dua kutub kiblat antara Haram dan Baitul Muqaddas. Engkau harus mencintai seluruh anbiya wal mursalin.
cintai Nabi Allah Isa, cintai Nabi Allah Musa, cintai Nabi Allah Ibrahim, seluruh anbiya wal mursalin harus kita imani dan kita cintai. Satu yang tidak dicintai tidak sah imana. Itulah Islam telah membawa cinta anu sangat luar biasa. Mantakan nisbe urang ulah kapancing menebar kebencian. Ya, itu menggeus urusannya rarana. Urusannya rana endek nyana bener turunan tah endek lain masalah ulah laju lantas begitu ia dinyatakan bahwa Habib Rozak misalnya bukan turunan Habaib laju ia orang memandang kos ka anjing ke Habib Rozak. Itu yang salah luar biasa. Masa nu tukang sholat dipandang rendah, masa nu tukang maragahan ngaji dipandang rendah, masa anu ngabogaan karomah luar biasa tuh Habib Ali Kuitang jeung sajabana anu geus disebut waliun min auliyaillah nu didaratangan dijararahan lantas dianggapna laju pendusta. Masya Allah begitu ieu tia termasuk Mufti Batavia Habib Usman dianggapna pengkhianat bangsa. Masya Allah na'udzubillah min jalik yuk orang kembali karena ajaran akhlakul karimah junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu menebar kebencian, yuk kita bawa cinta seperti ajaran Nabi orang. Masya Allah selalu menorehkan cinta bahwa Kangjeng teh diutus ku Allah ieu teh membawa cinta. Uduh Gusti nusok dibaraca ku kori-kori teh ya. Asal ditungtung ayat be kenceng ya samacana kita ya kan. Wa ma arsalnaka waduh illa rahmatal lil alamin. Eta kan dilajudiekeun, diomongkeun ku ustaz, diomongkeun diceramahkeun ku kiai bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sang Nabi diutus untuk menebar cinta ke dunia, bukan untuk menebar kebencian. Yang menebar kebencian adalah cara-cara Yahudi, cara-cara Nasrani, tapi sang Nabi menebar keyetia cinta. Maka tinggal di deuleu urang ustad kiai yang menebar kebencian, berarti mereka adalah cara-cara orang Yahudi. Masya Allah. Yuk orang siaran ulama-ulama yang selalu tersenyum menebar cinta terhadap siapapun, tidak pernah menyinggung apapun. Urang deuleu akhlak junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Songo datang membawa cinta ke Indonesia, ke Pulau Jawa, saking tidak menyinggung perasaan. Tuh tingali di Demak datang ke ayeuna ieu ketika korban tidak diperkenankan memotong hewan sapi. Diperkenankan memotong hewan sapi, kudu kebo bae. Kunaon supaya tidak menyinggung perasaan Hindu Buddha pada saat itu. Ya Allah, ikan menghargai nu sangat luar biasa. Jadi ulah sampai bersentuhan. Yuk luar biasa. Ialah melalui jalur budaya yang tidak disinggung budaya, sehingga sukses gemilang Islam masuk ke Nusantara. Ia lantaran tidak disinggung-singgungna ku para wali songo nuturkeun cara akhlakul karimah junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak intada aya wallahu a'lam bis